Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Bunga kacida bisa pendak sareng neng ayuna, bisa pendak sareng neng ayuna teh bunga hayu gelis geura tingali tuang ibu cek Maidah meuni teu sabar hayang buru-buru ngajak ka Sopi. Moal bisa mak, moal bisa abdi teh hayang nempun age kan nyeri kaperih abdi moal bisa diubaran. Jawab Sopi jauh tina panyangka. Indung abdi mah emak, indung abdi mah emak Ida, lain manemi itu mah lain indung abdi. Lamunnya oge eta indung abdi nah make teh ngusir abdi. Barang ngadenge jawaban Sopi samodel kitu, Maidah meuni colohok bengong. Awaing ku kaget teu nyangka sikap Sopi jauh tina sangkaanana. Geus mak mending oge emak cicing jeung abdi di dieu. Cek Sopi deui bari nyekelan leungeun Maidah. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, pikeun Maidah barang ngadenge jawaban Sopi kitu teh manehna ngerasa heran tur bingung. Lain teu apal kana kanyeri hate Sopi, tapi jauh tina panyangka geuningan Sopi teh masih ngunek-ngunek meuni kacida pisan. Kitu cek pikir Maidah dina mangsa harita. Ari Maidah lain teripuh ngurus nemi teh. Ngan lamun ditinggalkeun saha nu daek ngagentenan manehna. Oge rasa rumasa ka nemi anu gede jasa ka dirina. Nya geus mak. Ayeuna mah teu kudu mikiran indung kuring. Nya sasat eta teh indung kuring nu ngalahirkeun kuring. Tapi nepi ka ayeuna oge kuring teh teu narima kana perlakuan anak ka kuring jeung ka Sony adik kuring emak. Sok ayeuna mah bawa we ieu obat sugan cager teu kudu dibeli kop mereh bikeun ka indung kuring. Cek Sopi bari ngasongkeun bungkusan obat herbal ka Maidah. Hampura bae neng. Ari emak mah lain teripuh ngurus Bu Nemi teh. Ngan lamun ditinggalkeun saha nu daek ngagentenan emak. Lian ti kitu emak oge geus loba karumasaan. Aya rasa rumasa ka Bu Nemi teh tina gede jasana kana hirup emak.
rumah sabahula teh emak keur hirup sangsara walurat kacida. Sasat dijahit ku Bu Nemi teh ditabaran gawe ngasuh neng jeung Sony kapanan. Hari teh emak teh keur ipuh di lembur teh. Loba hutang kudu mayar ka ditu ka dieu. Teh saprak ditinggalkeun ku salaki. Mitra temajar kumaha Sopi teh bisa mamaksa deui. Antukna Trilati harita Maidah terus amitan. Hari balikna teh make dijajab kana ojek sagala bari angkaribung deui ku Sopi di bahanan rupa-rupa kebutuhan keur di imah indungna. Mitra kaum dangu. Samulang nama Maidah Sopi ngadon ngahulang, ngadon ngalamun. Pikiranana ngacacang tepuguh arahna. Sabot keur ngajentul di tengah imah nyorangan. Berudakna harita teh karek balik ti masjid mantas ngaji. Nu terus arantang ngarapalkeun pelajaran sakolana. Telila kulu terak Sony datang. Teuing geus ti mana? Sup ka dapur tuluy kurah koreh kana lomari dahareun dekeul weh dahar meuni cacamuhilan. Sanggeus dahar soloyong nyamperkeun lanceukna tuluy alangah elengeh anu maksudna rek ngolo sabab mehna geus beak bekal modal keur ulin. Cager cek Sony. Tapi Sopi teu ngawaro. Manehna jongjon matung badis arca teu ngararet-raret acan kanu jadi adi terena. Kunaon cek? Siga anu dipikiran. Sony ngangesongkeun panahnya. Sakadapan Sopi teu waka ngajawab. Nganeng weh. Manehna anteng melong kana tembok pelong kosong teh. Sedang pikiran anak mah ngacacang duka ka mana. Tapi sanggeus rada lila teu burung manehna nyarita. Sony, tadi aya Maidah ka dieu. Ngadenge caritaan lanceukna kitu Sony kerung, bari ngahulang siga nu keur mikir. Gek diuk hareupeun lanceukna geus kitu pok mehna ngomong. Maidah mana ceu? Tanya Sony bari ningali ka lanceukna. Maidah indung urang anu geus ngurus urang tadi ka dieu. Cek Sopi bari dadak nyaritakeun naon-naon anu tadi kungsi dicaritakeun ku Maidah ngeunaan indungna. Waduh, kutan. Bade iraha atuh urang nempo si emak. Sony curinghak. Mitra kaum dangu ditanya kudu jadi adina samodel kitu teh. Sopi saukur godeg mehna keukeuh dina pamandaganana. Nah ceu. Tapi anggar Sopi ngawalon kungan saukur gogodeg. Mireungeuh kayan lanceukna nu samodel kitu Sony surti kana hatena. Sebab mehna oge ngarasaeun kumaha nyeri jeung peurihna hatena dina mangsa baheula. Samemeh aya nu haat ngarawatan nalika ngalaman hirup kadungsang-dungsang alatan diusir kuno jadi indung. Jep Sony teh nyarita deui kalah ngadon sarua adi lanceuk nu beda bapa teh pating harulang badis Arsya. Teu lemek teu nyarek sakadapan teu ngomong sakemek-kemek acan. Mitra kaum dangu lila-lila Sony ngadadak curinghak. Oge kaciri bibirna mesem siga meunang kabunga tuluy unggut-unggutan sorangan. Pangna pasemon Sony ngadadak siga nu bungah teh talian iwal ti manehna teh ingat yen indungna teh jalma beunghar malah pang beungharna di lembur rungga mah. Ayeuna gering ripuh pasti bakal ninggalkeun harta waris keur anak-anakna.
Harta waris anu lain saeutik tapi kacida lobana, kitu nu aya dina pikiran Sony dina mangsa harita. Abdi menta wayahna we. Naon? Nya menta supaya ngeleskeun hate sangkan daek ngalongok kasih emak, cek Sony nuluykeun deui obrolanana. Moal Son. Embung Sony teh hayang kajen kumaha bae oge embung ece mah. Sopi kekeh nolak pangajak nu jadi adi tareyana. Tapi Sony kekeh maksa anu temahna dilanceuk teh jadi patorong-torong para sea. Ya pan si emak teh jalma beungar. Katalana oge ka Panyi Ronggeng Nemi nu kakoncara kajana pria. Ngaranna kaun-aun ka saban lembur. Raja kayana loba di lembur rungga dina mangsa baheula. Ari kitu kunaon kitu? Nya ece ge apal? Nya sugan we atuh. Ari urang kali tu mah aya harta warisanana keur kuring. Meujeul hari keur ece mah da geus senangan nanganing. Nya aya atuh keur kuring, keur modal usaha kuring. Maneh mah dasar toloh heor ngan kana harta we nu diudag teh. Mitra kaum dangu patorong-torongna Sopi jeung Sony. Kabehanana kadengieun pisan ku si Aki, ku si abah-abah teh bara main nu jadi tukang kebon jeung bebersih di imah Sopi. Nu harita meneran keur aya di kamar tukang, karek rengse mandi, mantas sasalin baju ngan saukur make sarung jeung kaos. Ngadenge obrolan Sopi jeung Sony, si Aki ngadadak curinghak. Komo barang nyabit-nyabit ngaran lembur rungga jeung nyebut Ronggeng Nemi mah. Anu saterusna si Aki nyamperkeun ka nu keur para sea. Hampura lain bade pipilueun ngan sejaya nu ditaroskeun. Cek si Aki atuh jap ngadadak anu pasea teh jarempe duanana silih reret. Bade naroskeun naon abah? Cek Sopi tumanya ngabahkeun ayeuna mah pedah nurutan barudakna anu ngabahkeun ka si Aki teh. Tadi kadang ku abah Nyai nyebut-nyebut lembur rungga, oge nyebut-nyebut Ronggeng Nemi. Cik abah bejaan kumaha jujutanana, cek si abah bari neuteup seukeut ka Sopi. Ditanya samudal kitu, Sopi teu buru-buru ngajawab kana panalek si abah. Pemikirna urang luar teu perlu nyarahoeun kana lalakon hirupna, malah anak-anakna ge mun bisa matong arapaleun. Tapi ku sabab si abah nyedak-nyedak terus, akhirna pok we Sopi nerangkeun satara basna ari tujuanna susuganan si abah teh bisa merebong bolongan. Jaug atuh abah. Kieu bah. Sanajan urang luar sabenerna teu perlu nyaho. Malah anak kuring oge ulah arapaleun tapi heugu kuring rek dicaritakeun. Barabat Sopi ngadadarkeun kejadian baheula anu pernah tumiba ka manehna. Timimiti keur budak nepi ka rumaja, tug nepi ngalaman diusir ku indungna, ditetek nepi ka bengek cek paribasana. Teu kaliwat Sopi nyaritakeun soal indungna anu jadi ronggeng kawentar di lemburna. Tah kitu abah lalakonna teh. Tungtung nama kuring jeung adik kuring diusir. Sopi mungkas caritana. Ngadenge carita ti Sopi, si abah dumadakan awakna jadi ngadeg-deg ngeleper. Si matana merebai pas semona jadi alum, asa heran ku kitu napok ku Sopi ditanya. Keke abah. Dupi abah naon maksana ngangge palai uning perkawis anu tadi ditaroskeun ka kuring? Si abah tengah jawab, mehna kalaka neuteup bade cari nakdak, bade jeung dibarungku tetepan anu beda, tetep anu ngandung kasono jeung kanyaah anu kacida poharana. Dupi abah uning ka kampung rungga, cek Sony ngasongkeun pananya. Uning ngaujang, uning ngapisan. Si abah bari unggek nganyakeun. Upami kitu mah abah uning kapun biang. Sopi nyusul tepus, si abah unggek deui. Saha atuh abah teh? Abah teh
Abah teh bapak hidup Nyai. Cek si Abah bari cerik dumareda di barung kuci mata. Iya, indung hidup ngaranna Nemi. Waktu hidup kerleti keneh, Abah ingkah timah. Alatan diusir ku indung hidup. Cek si Abah anu teh lian geuningan mahena teh Rohman anu kieu geus kolot bapana Sopi. Barang ngadenge pengakuan Rohman samodel kitu, Sopi teu wasa nyaritana naon, mehna kalah kekerung bangun anu teu percaya. Pantas kitu teh mah sabab ku Nemi disebutkeun yen bapana Sopi mah tos maot cenah. Anu matak dina ingetan Sopi mah manehna geus teu boga bapa. Soni ngan bati colohok kawas nu milu marangan baluwangna pikiran Sopi dina mangsa harita. Antara dendam atawa ngahampura kanu jadi indung, oge antara percaya ka Abah Rohman yen manehna teh bener bapana atawa lain. Anu tamahna Sopi limbung leng-leng we sirahna katur lengan. Harita teh Soni arek tumanya sapoh-pohkeun ka Abah Rohman ari bapa manehna saha, tapi teu kaburu da kaburu ngajungkal manten Sopi teh. Untung we kaburu kasanggap ku Soni lenggerek Sopi kapiuhan teh inget di bumi alam. Soni buru-buru mangku awak lanceukna rega yang dibawa tuluy digolerkeun di kamarna. Mitra kaum dangu. Dina kaayaan kitu Tika jeung Dira anakna Sopi anu ti tadi nyaksian indungna pasea bari ngahihing careurik ngaguyah-guyah nilita hudang ka indungna. Kuhaban di kompresan bari diurutan sukuna kulisik Sopi lilir nyah panonna beunta. Tika, Dira. Bari dumareda Sopi tuluy nangkep sirah anak-anakna sageruk cerik meuni eurih-eurihun. Ditunjangeunana nyampak Soni diuk bari ngaruk. Ari Abah Rohman mah harita teh masih diuk keneh dina kursi nu aya di tengah imah. Dina hatena ngarasa hanjelu lantaran ningali sikap nu jadi anak siga nu api lain atawa teu percaya kana pangakuan dirina. Karma aing ieu teh karma aing, cek Barohman. Mitra kaum dangu sanggeus kumpul deui pangajianana aya kana 2 poena Sopi hulang jentul di kamarna. Pikiranana baluang hate jadi marudah, malah ka toko oge geus tara dipercayakeun bae ka pagawena. Pon kitu deui Abah Rohman, papanggih jeung nu jadi anak kena teh lain jadi kabungah malah jadi nambah-nambah kasedih. Alatan Sopi can nembongkeun sikap percaya ka manehna. Anu akhirna kalawan rencepan sabot di mah eueuh sasaha anakeun celing bae Abah Rohman teh indit kalawan teh bebeja heula. Atuh buguh tumrapna ka Sopi beuki honcewang barang kanyahoan Abah Rohman indit teh anu sok padahal dina jero hatena mah sok aya rasa sir-sirek percaya ngan can teteg teh kaganggu ku pikiran kanu jadi indung. Soni anu nyang serang pisan hayang nempo indungna hiji mangsa mah ngajak ngobrol ka alo-alona. Mehna ngangsonan barudak sangkan ngajak indungna nepungan ninina. Sigana usaha Soni ngolok alona teh hasil oge. Kusabab isukna Sopi nitah ngaluarkeun mobil tina garasina. Anu satuluyna Sopi jeung kadua anakna tarumpak mobil. Anu disupiran ku Soni ngabiur ka lembur rungga, lembur tempat kalahiran maranehna. Batin tekan diri rasa tewale tunggara. Mitra kaum dangu.
Jalan kalembur teh jalan Audi sorang lain jalan anu ngeunah. Jalanna terahal nanjak mudun jeung pungkal pengkol. Kangaranan jalan kalembur nu lebahna di pasisian pisan. Aya eta oge jalan motong mah rada deukeut ka palebah dinya jeung rada ngeunah ngan teu bisa dilewatan ku mobil. Teka catur di jalanan nepi ka lembur unggah teh wanci geus liwat asar. Kahitung rada lila mun dibandingkeun jeung waktu anu sailaharna. Kusabab di jalan mobil ngalaman bituban, untungna mawa ban serep. Sajolna ka imah Nemi kasampak biidah keur ngahulang di teras imah. Teu sirikna ti buburanjat Maidah teh kalayan pinuh ku rasa kabungah ku datangna Sopi sapiri umpi. Aduh, duh bagja neng, duh yap waya ka dieu. Cek Maidah anu saterusna Sopi, Soni katut dua anakna dijajab ka kamar Nemi. Kulu terak pantok kamar dibuka, brehweh katempok ku sararea kasampak Bu Nemi keur nangkarak. Panonna peureum, bibirna balem. Bener we sakumaha anu geus dicaritakeun ku Maidah. Nemi awak jeung beungeutna teu robah, masih saperti baheula. Malah lamun dibandingkeun mah jeung Sopi anakna, siga ngoraan keneh indungna. Kojengkang lalaunan Sopi nyamperkeun kana palebah sirah indungna, tuluy ngajanteng bari melong. Maidah nompokeun bibirna tuluy ngaharewos kana ceuli Bu Nemi. Ibu, putra, putri ibu ieu tah. Tos sarumping malah sareng incu tah sadua-dua. Di harewosan kitu teh Bu Nemi angger ngabetem tusik teu malik. Tapi katingali dina juru-juru panonna aya nu ngabrebei mangrupa cai mata. Kaayaan sepi jempling ukur renghap anu kadenge. Tapi barang keur dina kaayaan kitu gurubug awak Bu Nemi ngagurubug-gugurubugan sababaraha kali. Lila-lila abrug-abrugan, jerit-jerit, Sopi ngajerit barang nampo kaayaan indungna anu samodel kitu teh. Pon kitu deui Tika jeung Dira pating koceak bakating kurewas jeung sieun. Maklum budak bolon keneh. Tapi kusabab pangawak lalaki, Soni mah harita teh rikat nungtun alona dibawa keluar kamar. Ma, iya Sopi ma. Cek Sopi sanggeus indungna eureun tina gugurubuganana. Kapleungeun Bu Nemi ujug-ujug nyekel kana pepeuteuyan leungeun anakna. Renghap napasna katampong ngehegak, tapi panonna peureum. Ningali kaayaan jeung kanyataan samodel kitu mah saguruk we Sopi teh ceurik meuni aluk-alukan, bari sasambat kanu jadi indung, bari nangkep pageuh kana awakna. Ma, nah bisa jadi kieu ma. Anjeun setia Bumela taya sudahna lumati anjeun mangati babati rejeng asihna. Mitra kaum dangu, wanci Isa kakarek Sopi ngalepaskeun tangkepanana. Leos mehna nyamperkeun anakna bari carindul panonna teh. Ari anakna ting haruleng we jeung pamana di rohangan tengah. Maidah mah hidang kuprak-kaprak di dapur nyadiakeun dahareun. Sanggeus dipeper ku indungna, Tika jeung Dira ngarasa teger deui. Singkat carita, reng sedahar barudak anteng arulin duaan di jero imah. Ari Sopi, Soni katut Maidah keur ngarobrol pating gerendeng. Kocapkeun Tika jeung Dira, abong barudak, maranehna ngadon ucing sumput, sabatae sabab imah teh kacidalegana. Katambah kamarna oge aya sababaraha hiji. Harita Dira jadi ucing, Tika kagiliran nyumput. Dira mengpunan panonna, belanyang Tika lumpat anu maksudna terek nyumput. Ari lumpat nate teu hanteu ka luhur loteng. Geus aya di luhur loteng jol geblus we mehna asup ka kamar paragi Bu Nemi ngayakeun ritualna baheula. Kamar panyepen teh
anu ngadadak panto kamarna muka anu sok padahal eta panto teh mang tahun-tahun tara pernah dibuka. Komo diasupan mah ku Maidah. Sanggeus aya di jero kamar salingkar tika nyalingkar kana palebah meja. Di hadapan meja aya kaca eunteng pada Bu Nemi ngangluis. Kamar teh tepati caang tapi bisa katingali sakurilingna. Tika ngahep-hep di dinya. Sedengkeun dira ku kurilingan nempuan tiap rohangan neangan lanceukna nu aya di jero imah eta. Kocapkeun di jero kamar panyepen bari nyumput Tika tereureut rurat reret ka sakuriling kamar barang ret kana kaca eunteng nu aya di hareupeunana gebeg we manehna ngagebeg. Kusabab katingali pisan ku eta budak. Dina kaca di tukangan awakna aya nu ngajanteng. Gilak budak teh malik ka tukang tapi eueuhna naon. Ret deui kana kaca na atuana jol serengeh teh aya nu ngajak seuri mangrupa wujud nini-nini. Tapi lain tina bayangan dirina nu ieu mah munculna siga dina jero kaca. Atuh kociak bae Tika teh ngoceak awahing kureuwas. Anu saterusna mah ngayak-yak di juru kamar bari meungpeukan beungeutna. Mitra kaum dangu kocapkeun Tika. Parat kadenge kahandap sorana teh. Suara saya tak? Aya nu ngoceak. Cek Sony setengah ti bubur anjat. Suara si Tika. Tembal Sopi beretek Sony katut Sopi ti bubur anjat muru ka palebah datangna sora. Ngajugjug ka luhur loteng teh. Tapi barang nepi panto kamar teh lapur teu bisa dibuka. Terila jol Maidah rurusuhan. Datang bari ngajengjing kunci serep bari jeung hari weus-weus leungeunna ngageleter kulutrak cetrek panto kamar dibuka. Jigana panto teh ngunci ku sorangan ti jero teuing sah nu nguncikeunana padahal panto teh teu aya kuncian teu nempel maksudna teh. Aduh Tika keur naon atuh Tika teh di dieu keur naon? Sopi rikat muru anakna anu keur nginghak bari murungkut. Astagfirullahaladzim. Kunaon Tika teh? Kunaon? Ari Dira di mana Dira? Cek Sopi bari tuluy nangkep geus kitu mah dibawa ka handap. Mitra kaum dangu kocapkeun Dira anu keur neangan di mana nyumput lanceukna. Mahna ngoreleng ka tukang bari lahaloho ka kamar cai. Geus kitu blus ka jero gudang ngan teu ku hanteu karek oge ngelol noong ana goak teh Dira ngagoak. Tuluy bretek lumpat ka tengah imah. Lumpat sakalumpat lampet bari gogoakan. Atuh puguh anu keur ngarubung-rubung Tika teh ka jidaru wasenana. Tah. Suara si Dira tah. Cek Sony bari gancang muru alona pok ditanya. Aya naon jalu? Ditanya kitu budak teh teu ngajawab, mehna kalakan nangkep ti papareket ka mamangna. Aya naon? Dira. Sony malikan deui tumanya. Itu aya berit ageng. Cek Dira bari bibir gidigan. Waktosna Mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula di handeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh ka semuna, anu apal ka basana, anu ranci gas ransana, anu rancage hatena.
kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka permios.